Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhal muddaththir, Yeuh nu diharudum qum fa'anzir, geura hudang prak geura ngawawadian. wa rabbaka fakabbir, Jeung ka pangeran maneh kuduna maneh ngagungkeun. wa thiyabaka fatahhir, Jeung sucikeun pangeran maneh. warrujza fahjur, Jeung singkahan kajahatan. wa la tamnun tastakthir, Jeung poma maneh ulah barang bere lantaran miharep loba pamujina. wa li rabbika fasbir, Jeung karana pangeran maneh kuduna maneh sabar. fa idza nuqira fin naqur, Nya upama sangkakala ditiu. fadzalika yawma idzin yawmun asir, Nya eta teh poean kasusah. 'alal kafirina ghairu yasir, Anu pikeun kapirin mah henteu gampang. dharni wa man khalaqtu wahida, Pasrahkeun nu bae ka kami anu ku kami diugakeun nyorangan teh. wa ja'altu lahu malam mamduda, Lantaran kami geus ngajadikeun harta banda anu loba pikeun manehna Walid bin Mughirah wa banina shuhuda, jeung anak buah nu sayaga. wa mahadtu lahu tamhida, Jeung ka manehna kami geus ngajembarkeun kalawan kajembaran anu nya-nya. thumma yatma'u an azid, Tuluy manehna miharep pisan sangkan kami nambahan. kalla innahu kana li ayatina anida, Moal pisan saestuna manehna salawasna nolak ayat-ayat kami. sa'urhiquhu sa'uda, Kami bakal maksa manehna ngalakonan siksa nu berat. innahu fakkara wa qaddara, Saestuna manehna mikir-mikir jeung nangtukeun. faqutila kaifa qaddara, Nya manehna dilaknat kumaha rek bisa manehna nangtukeun. thumma qutila kaifa qaddara, Tuluy manehna dilaknat kumaha rek bisa manehna nangtukeun. thumma nadhara, Tuluy manehna nyawang-nyawang. thumma abasa wa basar, Reup beungeut nageuneuh sarta merengut. thumma adbara wastakbar, Tuluy manehna nukangan sarta takabur. faqala in hadza illa sihrun yu'thar, Pok manehna nyarita ieu mah taya lian ngan sihir meunang ngulik. in hadza illa qaulul bashar, Ieu mah taya lian ngan omongan Musa. sa'uslihi saqara, Kami bakal ngasupkeun manehna kana neraka sakor. wa ma adraka ma saqar, Jeung naon anu ngajadikeun maneh nyaho naon ari sakor? la tubqi wa la tadhar, Sakor teh neraka nu moal nyesakeun daging sarta moal ninggalkeun tulang. lawahatun lil bashar, Anu matak tutung geheng kulit manusa. 'alaiha 19, Anu didinya aya nu ngajaga 18. wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan, wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna, wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradun والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Jeung kami teu ngajadikeun nu ngajaga neraka salian ti malaikat
jeung kami tengah jadikeun sajumlah maranehna anging pikeun cocoba pikeun jalma-jalma nu kalupur supaya jalma-jalma anu dipaparin kitab katut mukmin henteu marang-mangeun jeung sangkan jalma-jalma nu dina hatena aya panyakitan katut kapirin nyarita keur naon Allah maparin misia sarupa kitu tah kitu Allah nyasarkeun sing saha anu dikersakeun jeung maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun jeung taya anu nyaho kabalat tentara pangeran maneh anging anjeunna jeung eta teh taya lian anging panggeuing pikeun manusa كلا والقمر sing inget demi bulan والليل إذ أدبر jeung peuting nalika mungkur والصبح إذا أسفر jeung subuh nalika bray caak إنها لإحدى الكبر saestuna eta sakor teh salah sahiji perkara gede نذيرا للبشر minangka pangwawadi pikeun manusa لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر pikeun sing saha di antara maraneh anu hayang maju atawa mundur كل نفس بما كسبت رهينة saban-saban jiwa oge katalian ku saniskara anu geus diusahakeunana إلا أصحاب اليمين kajaba jalma-jalma pihak katuhu في جنات يتساءلون di sawarga-sawarga silih tanya عن المجرمين dinaha jalma-jalma nu disiksa ما سلككم في سقر naon anu ngalantarankeun arandika arasup ka neraka syakor قالوا لم نك من المصلين jawabna kaula sarerea lain ti golongan anu sarala ولم نك نطعم المسكين jeung kaula sarerea lain ti golongan nu sok mere dahar kanu miskin وكنا نخوض مع الخائضين jeung salawasna kaula sararea sok nyawad bareng jeung jalma-jalma anu nyarawad وكنا نكذب بيوم الدين sarta kaula sararea ngabohongkeun kana poe wawales حتى أتانا اليقين nepi ka datang ka kaula sararea perkara anu yakin فما تنفعهم شفاعة الشافعين nya taya gunana pikeun maranehna syafaat tinu nyapaatan teh فما لهم عن التذكرة معرضين nya naha geuning maranehna bet ngabalieur tina panggeuing كأنهم حمر مستنفرة maranehna teh kawas kalde nu ngejat kabur فرت من قسورة anu kalabur ti singa بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة malah saban-saban jalma ti golongan maranehna Quraisy meredih sangkan manehna masing-masing dibere surat nemrak ti pangeran كلا بل لا يخافون الآخرة lain kitu malah maranehna anu hanteuseun ku akhirat كلا إنه تذكرة moal pisan saestuna eta Quran teh panggeuing فمن شاء ذكره nya sing saha anu hayangeunkeun Quran teh sina jadi panggeuingna وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة tapi manehna moal areling anging upama dikersakeun ku anjeunna nya anjeunna nu kagungan hak dipitakwa tur tak kagungan hak ngahampura